ngaturkeun semua sungkem ku panjenengan Ramawa. Nuhun kasih. Pujastuti hidup ditampi kudua leungeun kensa jeung katuhuk simpen pulungi ati pundih mastaka. Matur nuwun wa. Kalihna ti eta tansah diajeng-ajeng aya pikresal naon ieu teh. Purwa putra nampi pangangkir oge ieu pun inju. Heula. Ka dieu inju. Kaharep ka saya. Ya. Wayah dalem wisang geni nampi kana pembage kelayan ngahaturkeun semahong arsana maya. Semah wayah dalem ayeuna dampa sampean pangresa eyang. Bagja nuhun bageur nuhun. Kalihna ti eta aya pikersal naon ya tansah diajeng-ajeng teu geuning aya naon. Kieu bageur. Aya saperkara-perkara nyata wa bagja. Ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan hidup parantos tiasa nyaosan kana pangangkir wa. Kaduana ti eta sakaligus wa salaku duta sawarga bade ngahaturkeun pangajen anu saluhur-luhurna ka hidup anu dina ngajalankeun kawajiban kadewaanana teh henteu ngijing sila bengkok sinemah ngadeksa cekna nilasa plasna teu aya musiwana atuh ku kituna wajar lamun ieu prestasi hidup dina ngajalankeun kadewaan anu tina luar biasa pagawean hidup teh sasat nyugemakeun ka hamba rakyat nagara kuhal sakitu wajar lamun wa ngahaturkeun layang pangajen anu saluhur-luhurna malahan sing bisa dipikat contoh ku jalma-jalma anu sapaneurieun hidup sabab pining jadi pamimpin teh teu gampang goreng ku gorengna hade ku hadengna bakal jadi omong balarea anu mawicing ati-ati kaset ti ayeuna kaharep nuna letah kudu disatukangeun akal jeung elingan taliti jeung ati-ati garan-garan ai pamimpin teh landung kandungan lair Aisyah malah kan mipit amit kala menta nete taraje ninca kamalanung tiklari mapai bukti nyucuk walungan mapai wahangan ulah getas harupateun jeung sajabalna gerak cerak deleg anu tilu di antara na tekad ucap jeung lampah kade cing ati-ati bageur anak diestokeun ha tah sajabana ti kitu purwa dihaturanan linggih teh da oge kapeto ku tuang rama nyaeta ti karaton himawat karaton kasucian nyaeta ti hiang otipati jagatnata di mana nyaeta ieu teh aya kajadian meureun karasa ku hidup kawah candra di muka anu sakitu ngagolak luar tina biasana nimulkeun hawa panas hareudang jeung bayeungyang nimulkeun pangaribawa anu goreng ka ieu sawarga anak ditinggal dina kaca trenggana si horeng si mana horeng ieu teh nyaeta aya anak manusia anu aya di sawarga
saeutik gedena ieu budak kapuguh turunan manusia sanajan anak widadari tetep kudu ngaliwatan heula di istrenan jadi ulah lila aya di sawarga lain hartina ngusir tapi ieu budak teh lamun bener-bener hayang betah di sawarga hayang balik di ka dieu wayahna kudu nyorang heula kadunya bakal aman di ieu sawarga ieu budak cicing engkena lamun ieu budak geus aya panghampura ti bapakna da puguh indung mah aya di dieu nyaeta kantun weh aya panghampura anu jadi bapakna ngan wayahna kasep engke di mana hidup dek balik deui ka sawarga teh aya jalan ka dieu mah bakal rumit hese capek susah payah pait getir lara balangsa kudu kasorang cinekna tidunya dek ka sawarga teh kudu ngaliwatan peurih heula ka kara bakal aya peurah wayahna bageur tah kitu geuning lain hartina ngusir kasep malihan parantos jadi cita-cita wayah dalem yang naon wireh putra teh hoyong terang anu jadi bapa tageuning atuh pucuk dicinta ulam tiba lamun kitu masarana mogok mangih gorowong aja jalan komo mentas keur mah budak hayang katurug-turug da pelaturan di sawarga sabab penduduk sawarga teh diantarana Sang Hyang Dewa Batara sedengkeun hidup can menang gelar naon-naon lamun di dunya mah meureunnan bakal di demo lamun hiji pamimpin ijazahna ijazah palsu tadi nya dawuh kaula nuhun jadi ulah nyieun pasualan wayahna kasep wayahna su lain hartina ngusir tetep hidup teh lamun hayang bener-bener jadi penduduk sawarga teh kudu ngaliwatan heula di dunya eta ilmu teh kudu diamalkeunna di dunya ai bener bageur dilampahkeun di dieu moal aya nilai moal aya ajen tageuning heuh kitu bisa na aya nilai keur anjeun aya nilai tambah teh lamun kuat ku cocoba ku gogoda ku ujian sabab bongan hidup teh turunan manusia ai manusia teh nu dimulyakeun ai ngaran-ngaran barang anu mulya boh dijual boh dibeli tetep kudu diuji heula contona emas nya dawuh kaula nun diestokeun ya wayahna ngan syaratna ulah ara ulah subaha dina nyeng hareupan rupa-rupa kapeurih di alam dunya naon rupaha perjuangan moal bisa ngawujud tanpa pengorbanan ngan ulah ngariripuh maneh engke teh ulah ngalilir maneh cinek nama hidup teh ulah jadi hayang pagawe tetap tapi kudu tetap digawe bakal mulus rahayu gembleng salamet lamun hidup tetep digawe oh nya timalan tak itu kaset moal aya nilai di dieu mah cuk ngajalankeun kahadean teh di sawarga mah bisa soteh hidup bakal aya peunteun lamun hidup aya di alam marcapada di alam dunya anu pinuh ku romantika kahirupan diestokeun kaula nu nya leres wayahna tak kitu Indra da parantos bebeja ka indungna mah malahan indungna mah hampir ngelepok ditinggalkeun budak pasti daka anak
numatak dinasku Pangeran oge Allah muadek ngahampura ka eta jalma lamun eta jalma tanpa ridho hampura inung jeung bapa naon sababna sabab cing inget kasep indung ngakandung 8 bulan melenung tapi indung teu pundung da geus takdir tinu agung sanajan nyerina kalangkung-langkung rajeun anak rungsing indung tara ieu pusing sanajan mineng ngising kana samping paribasana leres kaula nu komo keur direuneuhkeun mah geus 8 bulan indung nang karak eungap sare teh nya gigir nyeri nang kuban teu bisa pisan ditema deui ku ngajuru-juruna maot nepi ka guyang getih dendam indung kana dah henteu malah nu aya mah welas jeung asih malah nepi ka disakolakeun ti mimiti taman kanak-kanak ka SD, SMP, SMA nepi ka universitas paribasana nepi ka boga gelar nepi ka boga gawe nagih indung ka anak atawa balitungan henteu indung bapa henteu nungtut jasa nu matak moal ngahampura eta pangeran ka anjeun upama tanpa ridho hampura indung jeung bapa wayahna gerak menta dihampura heula sujud ka bapa hidup da ka indung mah geus nya timbalan kaula nu kade sing hati-hati di dunya bakal datang pangbibita di dunya bakal datang panyingsieunnan tong borok maka jeung campur jeung batur dina diri sorangan anjeun oge bakal aya nu haharewosan nyaeta ti golongan jin dina hate anjeun kade sing hati-hati sing bisa misahkeun jeung milih ari di dunya manusia salilana bakal panggih jeung rugi nu kumaha nu moal rugi angin jalma iman jeung amal soleh jeung anu sok saling wasiatan dibarengan ku sobar tanu kitu nu rugi teh leres kaul heuh ngabejaan sot teh dumeh da eyang mah lila di dunya mah heula kungsi tapa di laut di ambang samudra di malam memeh kieu teh lu teu gampang kasento istilahna teh banyak makan garam nya timalan ka kitu geuning su heuda yang oge sarua we atuh saha nu teu melang ditinggalkeun ku incu da puguhan nu nepi ka meumeuti leuleutik nganya kitu lamun hayang ngahiji deui teh mah di dieu wayahna we kasep kudu kadunya heula kudu nyorang heula ripuh ulah hayang ujug-ujug senang kasep timbalan wayahna tong boro urang tingali hayam ke di dunya tingali keur leutik keneh mah eta ku hayam teh dikeukepan jangjangna teh nepi ka ngarimunan anak-anakna geus gede eta anak teh lamun teh mah babarengan wae da dipacok diusir eta teh ilmiah kasep tong borong make jeung hayam ngusir anakna hartina disapih yeuh manusia ge baheula kapan eyang Adam nepi ka disingkahkeun ti sawarga ka dunya nyaeta pongana ngalangar hiji pelaturan teh tah ku kituna jeung tibatan ke kasep diusir mending ayeuna ini sorangan kahartos pisan eyang henteu moal bade nyeri hate kalayan da puguh kedah kitu kuduna bener tah kitu kasih wayahna pangalaman kasih pangalaman nya kade engke di dunya teh bakal aya jelema anu rupa-rupa nu make kedok ngange kedok bakal make kedok agama make kedok agama make taun make bismillah segala maca Quran tamat bari padahal ka itu udah tukang tipu nah seueur kitu loba
eta rek ngaganakeun duit pugu duit mayana ge di bank rek ngaganakeun duit make jeung ngadoa Fatihah sagala dipake temahna kaituna pake nipu eta teh dipake kedok agama teh loba nu matak pentang ku hidup ku senjata cakra ai cakra barang namanya tadi kresna ai eusi namah dina hate urang kudu seukeut di sakabeh penjuru di masing-masing jalmi seukeut paningali seukeut pangdenge seukeut pangrasa jeung sajabana dau los lain ngusir eja Indra jajabkeun ka tu kalawang selamat tangkep nyaeta cenah turun kamar sapada cenah nyaho di rupa bapa nyata Arjuna teh timalan diestofkeun we rampung daud tutas pangandika beral lumampah jeung lumaku jigra ieu dadane pun incu tiasa ngahiji dewe sareng urang ke kapayuna amin ayo cung bukan neraya lumunur mimiti neraya ngerana kondor saking pangkonan wayah sampinya mudah-mudahan we bisa ngahiji deui jeung urang sawarga budak nya. Subuh mudah-mudahan. Oh. Tadina ge turunan di sawarga. Ngan da nya kitu, Cuk. Kumaha ulah? Sabab ieu teh kena ku pelaturan. Sumuhun. Da manehna can aya jabatan naon-naon aya di dieu. Kadudukannya. Hartina can aya jasa. Nu matak kudu aya jasa heula pinuh ku pangalaman di alam marcapada. Kedah jasa. Oh. Di marcapada. Da puguh eta anu ngagemlengna di dunya atuh Cuk. Sumuh ujianana di dinya. Ujianana di dinya. Ngada puguh dunya. Syarat anu mutlak hirup di alam dunya teh nyaeta ulah ubud dunya. Anaon hartosna? Hirupna teh kudu sigar tengah. Oh kitu. Lain ulah dudunya. Sumuhun. Ai dunya mah pek gerateangan sing saperti urang hirup dek ribuan tahun. Muhun. Ngan sing inget yen hiji waktu bakal pinangih jeung poe akhir anu nganung harti poe pamungkas raga ditinggalkeun nyawa maot pingaraneunana hartina urang teh kudu mikiran soal akhirat jadi kudu saimbang antara dunya jeung akhirat nya kanja Kedah palan panginten sepuh. oh da jelema mah beda jeung sato kanja Awake benten kula. ai sato masa samat pae Sumuhun. tapi ai manusia mah bakal aya balitungan anu kudu dipertanggungjawabkeun ku dirina sewang-sewang. Oh kitu. Tingali dina rukun iman kapan urang teh kudu percaya kana papasten hade jeung goreng percaya kana poe akhir nya kan Sumuh. tah ku hal sakitu. Kula oge bakal ninggal dina kasatrenggana perjalanan eta budak. Bade di monitor ti sawarga kaca.
mundur saking pangku kansa kantun waas pangulinan Karang Kawidadari Karang Kaindran mangsana kaula nyaeta kudu ngaliwatan heula dunya kanca turun kamar sapada kudu ngaliwatan heula rupa-rupa ujian mudah-mudahan kaula kanca kuat tina narima ujian jeung sajabana tapi tetep da cita-cita kaula mah hayang ngageblek deui di dieu di sawarga hayang ngahiji deui mudah-mudahan kaula di dunya cing apa jalan balik deui ka dieu kanca lamun temah kaula teu apa jalan balik deui ka dieu dina harti bakal sajajar jeung sato nasib teh sasamet paeh kanca kan raya lomon bukan nera mimitin neraya bukan neraya lumunur mandeg satengah king marga mandeg satengah king marga wis kena dikin pinasti keresah yang widi wisang geni ningali kaayaan marcapada gunung pinuh kututuhan kadu picung ku panangka hartina gening memeh di kadunyakeun teh geus sagala nyampak geus disadiakeun sagala rupana timul dina manahna pikeun syukur kanu maka agung narimakeun kana kanyaah pangeran anu aya di alam marcapada kanca-kanca luar biasa diebrehkeun tanda-tanda keagungan anjeunna gening kaula kagelar ka alam dunya teh geus disampakeun sagarupana kanca da puguh modalna geus aya dina wujud kaula pangdenge paningali pangangse pikiran akal budi pamilih rasa jeung perasaan karimake ning kanca lamun teh mah teu nyukurkeun kanu Maha Agung tetela manusia bakal anjog jeung hiji ajab anu leuwih banget kanca jeung abong deui paingan bumi paingan panon poe teu sanggupeun pikeun ngatur ieu alam marcapada da puguh geuningan amui anu sakieu ruwetna
nah aya naon di ieu manusia nepi ka bisa ngabongkar rahasia-rahasia anjeunna da geuning ieu utek tongo walang taga roh peti gogodongan kabeh tunggal makhlukna nya kanca anu dirasakeun ieu kabeh geuning alat deteksi anjeunna wungkul kanca yen urang hirup di alam dunya teh moal lepas tina paningali anjeunna ngaliwatan rokib jeung atid nya kanca nikmat kami nu mana dawuh pangeran anu rek dibarohongkeun ku mararane da puguh ebreh saban kicep saban angse saban reret kakenca jeung kakatuh kabeh ieu jalan pinikmateun wungkul jalan pibagjaeun wungkul tapi sabalikna lamun manusia poek hartina kanca bakal titatarajong hirup di alam dunya hirup bakal tunggu di parut satang dirumpak bakal kadungsang-dungsang tapi ai munguh pangeran nu kumaha oge tetep dijabah kanca dek kana goreng pek dek kana hade prak margi anjeunna parantos nyayogikeun tempat keur nu garoreng jeung tempat nu hararade naon rugi na keur anjeunna kanca moal pangeran moal rugi lamun manusia teu ibadah kanca pangeran moal untung mun manusia getol ibadah geuning anu bakal rugi jeung untung teh urang kanca nah kira-kira na bapak kaula bakal ngaku gitu ada sidik beureun aya surat kawinna jeung cenah bapak kaula teh da kagungan garwa di dunya na teh menaha eta inung tere ka kaula moal ngaleog kanca moal asal urang we bener bagus berapa ribasa sok ngaleog mah dengan heuh cenah geuning paribasa inung tere mah sok ngaleog mesin-mesin kumaha nu inung tereana mesin kana tere meureun paha kaula na nya kanca kaula na meureun sok nyebut inung tere padahal inung we kitu ngaran inung mah punyungeun kanca eueuh istilah keur kaula tetep semaheun jeung pujaeun kaula malah lamun kaula hormat ka eta inung anu lain nganung kaula kaula bakal aya nilai tambahnya kanca kanca kaula tengah haja lumampah teh teu ngaliwatan heula kampung-kampung oh kitu ulang ti kawit kaluar ti sawarga kaluar ti lawang selak matangkep mapai-mapai tamakan situ Madira langsung katega siawat-awat tidinya kaula ngajugjug ka waringin pitu ti waringin pitu mudun tidinya neme katinggal kampung Medang Kamuwung desa Medang Kamuyan masih keneh anggang kanca aing ngaliwat teh ka kampung-kampung kanca rupa-rupa kejadian di kampung aya jelema nu digiringkeun alatan puak pao aya nu di bangko alatan merkosa uluh aing ngaliwat kaula teh aya nu lel we aya kanca rupi-rupi ade kan upami penak sareng panajagan jauhan ade jauhan naon margina kanca aduh ade aya kanca rupi-rupi ade kan upami penak sareng panajagan jauhan ade jauhan naon margina kanca aduh ade pangolohan kalakuanana teu benten ti monyet ade tepihan ade
Hayu kansa kaula dek lumampah ngajug-jug ka amarta. Selamat ade. Wong ngamarta sampurasun.
Lepas jumpa